Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur, nurut haul anu mashhur, Kanjeng Nabi teh disaur. Dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat, lempang nate cara kilat, tungganganan Nabi angkat. Di Makkah ka Baitul Maqdis, tengangge lami antawis, ku jalmahan tekatawis, kersana Gusti nu wecis. Di Baitul Maqdis terasna, naik tangga kancanana, Miroj tea kasebatna, ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadayana, jeung aras nu pangluhurna, di sumpingan sadayana, katut surga nerakana. Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman, anjeun kudu netepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban, salat nuni magiliran, henteu menang dikurangan. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban, salat nuli magiliran, henteu menang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna, jalma nu luput salatna, nyata rubuh agamana.
Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah cempole, perang peting ulah wele, bisina kaburu pae. Sanajan bumi diukir, kana salat ulah mungkir, bisi engke janten kafir, digendir ku munkar nakir. Karasana geus dikubur, urang ningal ajab kubur, kemana urang rek kabur, moal bisa urang kabur. Ayo dulur sadayana, ulah nuturkeun nafsuna, nafsu anu malesna, ingat kana siksaana. Siksaan di barzahna, moal aya erena, saacan beak dosana, saacan beak dosana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi alil batri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.